anggaran di HP buka channelnya Muhibah Kru. Mangga ibu sok katur subscribe ya, subscribe gratis ieu lain komen mangga eta channelnya insyaallah gratis. Nu di masjid punten akang nu keluar paruman. Dilebas tapakna. Dikunci. Yes. Aman tertib ece tong galider tong malaweung mangpaatkeun ieu waktu tahun anu munggaran. Urang mah karik menikmati kemerdekaan ke-75, karik menikmati amanah negara urang. Rasul anu bebelaan berjuang ka urang ngabela sampai akhir hayat Nabi Muhammad nu diperjuangkeun iwal urang menjadi umatna. Ieu urang maoskeun heula istighfar, urang maoskeun heula kalimah thayyibah sasarengan. Abdi ti payun ibu bapak supados nyarengan sadayana. Tong aya nu dipikirkeun dina jam ieu, menit ieu, detik ieu, peuting ieu iwal ti dosa urang nu berhubungan jeung Allah, nu berhubungan jeung adami. Bisi aya dina ieu tempat ibu bapak dosa nu teu acan katobatan. Yakin dina ieu tempat pinuh barokah ti Allah, yakin dina ieu tempat pinuh rahmat ti Allah. Langkung 40 orang nu ngariung pasti aya jamaah nu diijabah doana ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa urang sing dihampura sadayana ku Allah dina taun anu parantos kalangkung. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jamaah urang suka jadi wargi-wargi abdi sadaya
Sanaos abdi teu uninga ka urang dieu tapi ya dulur abdi, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Manfaatkeun ieu waktu keur urang sadaya, jam ieu, wengi ieu. Anggap keur urang ieu mangrupakeun nu terakhir urang di alam dunia. Tong gaduh ibu bapak rasa urang dina hate cita-cita ka Allah tobat di mana engke urang geus kolot. Sabab cantang tu umur urang nepi ka kolot. Mana kajongjonan urang yang dosa ka Gusti Allah penting isuk geto urang geus eueuh di kieuna. Penting nu ayeuna karasa ku urang poekna penting ieu teh ibu bapak penting nu terakhir. Isuk pageto urang geus moal bisa ngarasakeun kana poekna penting di alam dunia. Balik ka urang geus kudu ngaraoskeun kana poekna di alam kubur jeung sempitna di alam barja. Mun teh mah ibu bapa dina beurang tadi parantos ngarasakeun panasna panon poe, penting eta teh nu terakhir. Isuk pageto urang geus moal bisa ngarasakeun kana panasna panon poe, da urang geus kudu waktu balik ka Gusti Allah. Kasempatan dina nu ayeuna taun ieu alhamdulillah urang suka jadi tiasa ngalaksanakeun pangaosan. Penting tahun harap mah ibu bapak urang mah bisa kumpul riung deui kieu da urang geus kudu waktu balik ka Gusti Allah. Sing emut ibu bapak dulur abdi sadaya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sing hoyong urang ngahisab kana diri urang sadaya samemeh waktu urang dihisab ku Allah. Dadina nalika geus dihisab ku Allah mah ibu bapa moal aya hartina terkecuali urang kudu bisa nanggung jawab kana sagala rupa pagawean urang nu geus dilakukeun ku urang di alam dunia. Dulur sadaya hadirin, urang suka jadi wargi-wargi abdi sadaya. Sing emut sakumaha jalmi betah di alam dunia, sakumaha jalmi kuat ngahirup di alam dunia jeung gagahna di alam dunia. Ingat, kekuatan manusia mau bisa mampu ngelehkeun kekuatan Allah. Kagagahan jelema mau bisa mampu ngelehkeun kagagahan Allah. Kekuatan Allah, kagagahan Allah tidak akan bisa mampu dikalahkan oleh kekuatan manusia. Maka ketika di mana Allah parantos miwarang ke malaikat Israel kanggo nyabut nyawa urang sadaya, kekuatan urang tos teu aya, kagagahan urang sirna, terkecuali urang ngagoler paek dina jero pasaran. Diriung-riung kudu jadi dulur, dicemcerikan kudu jadi anak jeung salaki, digeing-geing ku budak jeung incu nu can patih hidang da puguh disangka sare. Da moal nyaring ibu bapa da kayan urang teh geus maot. Urang ku sanak baraya dianterkeun ka kuburan, sanak baraya baralik deui ka lemurna masing-masing nguruskeun kaduniaan. Urang mah ibu bapa di jero kubur boro-boro mun mikiran dunia. Urang di jero kubur boro-boro mun mikiran harta banda. Dalam urang mah mikiran alam kubur nu sakitu sempitna, mikiran alam barjang nu sakitu poekna. Cacak lamun sejujur ibu bapa urang kakarek ngaliwat kana pakuburan tos gaduh rasa keung, tos gaduh rasa sieun. Sokomo lamun urang asup bari ka aya sorangan teu aya nu maturan, iwati amal hade urang bari amalna getu boga. Tong kajongjonan ibu bapa urang hirup di alam dunia. Janji Allah mal sulaya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Malaikat Israil tangtos bakal tepat nyabut nyawa ka urang sadaya dina waktuna. Betaing ibu bapa engke urang balik di dieu ku Allah dicabut nyawa. Betaing ibu bapa urang engke keur sare ku Allah dicabut nyawa. Leheung basa lamun urang ku Allah dicabut nyawa, kayan urang keur dihampura dosa, kayan urang keur maca Quran, kayan urang keur tahajud, kayan urang keur didoakeun kudu jadi indung jeung nu jadi bapa. Tapi sebaliknya ibu bapa lamun urang maot kayan urang keur gede dosa, kukolot can dihampura, jeung tatangga teu waleh pasea jeung dulur teu waleh teu ampun. Ya Rabbana ya Rahim, ya Rabbana ya Karim. Wengi ieu wengi anu pinuh ku kamuliaan ti Gusti
lungsurkan kebarokahan ieu, lungsurkan rahmat ieu ka abdi-abdi sadaya khusus kangge urang suka jadi. Tebihkeun ieu desa tina bala, tina petaka, tina wabah ya Allah. Lemur ieu desa ya jantankan ya Allah, desa anu baldatun thayyibatun walaupun kufur. Abdi sadaya ningalikeun takdiman wa takriman wa mahabbatan kajungjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan ruh Nabi di tengah-tengah abdi sadaya ya Allah. Hadirkan ruh Nabi di tengah-tengah abdi sadaya ya Allah. Muat biasa aya nu nyapaatan ka abdi sadaya iwal di mantena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Diawali qasan kalimah thayyibah, diawali qasan salawat sareng qasan Al-Qur'an ya Allah. Diawali ku muhasabah dina wengi ieu riungan ieu ya Allah. Abdi sadaya emut kapun bapak sareng kapun biang. Jasa aranjeuna ku abdi-abdi sadaya teu acan tiasa mampu dibalesna ya Allah. Abdi-abdi sadaya teu acan mampu tiasa mulang tarima kanu janten ibu rama abdi sadaya ya Allah. Lain beja, lain cerita ibu bapak. Sanajan kurang geus kolot kieu kaayaan, sanajan kurang geus sukses loba dunia, tapi ingat kurang lahir di alam dunia melalui rahim nu jadi indung. Dugikeun kanu jadi indung ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat, nahan kanyeri dina waktu ngalahirkan urang ka alam dunia. Salapan sasih lamina urang ngaheurinan rahimna. 2 tahun lilana ibu bapak orang nyadap kena cipinarem dugikeun apa. Upami siang alim paangga, upami peuting tengari jempling sok mopeskeun jempling tak peuting. Sing emot dulur sadaya, doa nu jadi indung sami sareng doa nabi kanu jadi umatna seukeut alah batan silet dina pada teu aya tolak ijabahna. Geunyeuleuh dugikeun ka langit ka-7, anak nu ngabungahkeun kanu jadi indung, anak nu ngabanggakeun anu ngamuliakeun kanu jadi indung. Saur Allah jaminanna surga. Sabalikna tapi anak lamun uang kelang kanu jadi indung, pernah ngecelakeun cisoca nu jadi indung, nyeri ku tingkah laku anak, nyeri ku pilara nu jadi anak. Indung beak dunia, beak harta, beak banda, ngabelaan anak hayang jujur jeung sukses. Ketika geus eret sagala nu jadi indung jeung nu jadi bapak, anak tos beunghar, anak geus sukses, poho kanu jadi indung, indung lapar teu ditawaran-tawaran acan, indung gering teu dilongok-longok acan, nyeri ku pilara nu jadi anak, nyeri ku tingkah laku nu jadi anak. Sanajan ibu bapak kurang pangkat ajengan pangkat kiai geus pernah ka Makkah geus jadi haji, tapi lamun kurang wantun nganyerikan jadi indung, cek Allah tong boro-boro asup ka surga, ngambe seungitna surga tauge ku Allah geus diharapkeun. Ingat ibu bapak sadaya, kahadean nu jadi indung hanya memberi tak harap kembali, hanya memberi tak harap kembali, hanya memberi tak harap kembali. Tidak ada ganti untuk menjadi orang tua. Salaki aya gantina, pemajikan aya gantina. Tapi ketika indung geus teu aya, indung geus nantunkeun, tidak akan bisa tergantikan sama siapapun. Moal aya nu ngagantian kan sosok nu jadi indung. Ibu bapak jamaah sadaya hadirin rahimakumullah. Sakomo naudzubillah lamun urang wani ngabebukeun kanu jadi indung, nu gegeroh nu nyeuseut nu jadi indung, anu ngasuh budak nu jadi indung, nu ngamandian nu ngahuapan budak nu jadi indung. Leuheum lamun basak dina ridona, palebah lamun teu aya dina ridona. Suhtullah bisuhtil walidain, bendu Allah aya dina bendu ibu rama. Ridallah biridal walidain, ridho Allah aya dina ridho ibu rama. Ya Rabbana ya Rahim, ya Rabbana ya Karim. Awal ieu acara abdi-abdi sadaya urang suka jadi khususna ya Allah, ya Rabbana ya Rahim, ya Rabbana ya Karim.
Ibu Rama abdi nutas aya di kieu nutas nantunkeun ya Allah tempatkeun aranjeunna dina raudhatun min riyadil jannah. Amin. Abdi sadaya Ibu Rama abdi keluarga abdi nu masih kene aya di kieu ya Allah panjangkeun yuswa abdi bari tiasa ibadah. Amin. Barokahkeun milik rezeki abdi sadaya ya Allah. Paparinkan keturunan kamu abdi sadaya anu saroleh ya Allah. Mautkan abdi sadaya dina kayan husnul khotimah ya Allah. Emut abdi ka para pejuang Republik Indonesia, para pahlawan anu parantos ngabela merdeka ieu negara ya Allah. Aranjeunna tempat dina raudhatun min riyadil jannah. Amin. Terutama baginda junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moal aya alam dunia, moal aya suka jadi, moal aya sadananya, moal aya urang sadaya lamun aya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, abdi nu hadir dina ieu tempat, kempelkeun abdi sadaya di surga Gusti sareng mantena Rasulullah. Ku barokah ieu acara abdi nembungkeun cinta ka anjeunna ya Allah, jantenkeun saksi kamu abdi sadaya, kumpulkeun abdi sadaya urang suka jadi tong ayeuna di dunia sing dikumpulkeun ya Allah abdi sadaya di surga. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Abdi sadaya nu berkorban harta, tenaga, kesempatan, emutan khusus kanggo para panitia, para donatur anu parantos tiasa nyantunkeun ka para putra yatim piatu dina dinten ieu, dina danget ieu, dina acara ieu ya Allah. Barokahkeun rezeki abdi sadaya ya Allah. Gentosan abdi sadaya kudu langkung berkah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu acan dihurukeun lampu anu gaduh HP caangkeun baterena sadayana. Bi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah alal hadis sallallahu la ilaha illallah. Sambil digoyangkan baterainya, HP-nya ke kanan dan ke kiri, diiringi ku musik hadrah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mangke cek punten HP nu teteh. Angkatkeun tanganna ibu, bapak nu teu nyepeng HP oge angkatkeun panangan sadayana. Nu teu diangkatkeun angsulan eta tatangga eceuk gigireun eceuk berarti bau kelekna. Kaluhurkeun pananganna, urang maoskeun hasbi rabbi jalallah. Abdi geulati payun sarangan hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah alal hadi sallallahu